ieu teh patali ramena grib nya pacengkadan sareng tentara gitu nya dianggap ngecempeh pimpinan-pimpinan TNI. Ai sarusim kuring heup geus tong diomongkeun. Grib teh lamun diomong-omong we kalahkah gede nya kitu tah sarusim kuring mah. Heup geus tong ngomongkeun grib nya tah heup ulah ulah dibahas lah gitunya boh pimpinanana boh naon ulah dibahas tos gitunya lamun ku urang dibahas diomong-omong kalahkah gede eta teh kahayangna awas kitu tah da pangimut sim kuring saupami ieu grip direndeng-rendeng atanapi di naon dihadapkannya dengan TNI atuh dah tidak apple to apple nya teu sepadan kitu tah ulah gitunya teu satuju sim kuring da atuh nya lah kelas ormas beraku erek diadukeun jeung TNI nya asa manya ngadukeun hayam jeung gajah atuh meureunnan lain tanding gitu mah nya